Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi Safrina sareng rarencangan abdi Aska. Hapunten sateu acana ieu sim abdi dipasihan pancen basa Sunda ti sakolahan. Saurna kedah ngedamel laporan wawancara. Tiasa ibu diwawancara ku abdi. Mangga. Nami ibu saha? Kami abdi Ibu Hajah Ratna Susila. Baraha yuswa ibu ayeuna? Yuswa abdi teh ayeuna bade 57 tahun, tepatna teh kaping 28 November 18 Naon anu dikaresep ku ibu? Ari ayeuna mah ibu teh resepna teh lempang suku. Jalan-jalan gitulah cek barudak ayeuna mah. Iya. Ari ibu teh linggih di mana? Linggihna teh ibu di Bogor, di Jalan Gunung Batu, Gang Kutilang. Gang Kutilangna teh seudai ari ibu mah Gang Kutilang Tengah, nomornya teh 176 di Kota Bogor. Ari profesi ibu ayeuna teh naon? Ari profesi mah tos pensiunan BNI, ibu teh kapungkur damel. Sabaraha lami dipidamel di BNI? Upami ningali lamina mah 33 tahun setengah di BNI teh damel ibu. Nah, ibu milih padamelan di BNI? Milih padamelan di BNI teh da ti alit. Ibu teh sakola di Semea. Kaleresan bagianna marketing. Cita-cita ti baheula teh hoyong ka bank. Dari ngali anu damel di bank teh hirupna sarana geuningan kitu. Naon anu dipikaresep jeung teu dipikaresep salami damel di BNI? Ari dipikaresep teh seueur pisan. Kumaha ari di BNI teh kan ngalayanan jalminya. Mulai pejabat-pejabat, ibu-ibu pejabat, jadi seueur rencang. Teras anu leuwih senang pisan mah ibu teh tiasa nyakolakeun barudak kacekapan damel di BNI teh. Ari anu henteu senangna etapan ari ngalayanan mah kudu sabar. Komo anu masalah terutama masalah jeung ATM, geuning ari di bank mah ATM teh jadi masalah. Eta nu pikasel, nu teu dipikaresep ku ibu teh. Eta. Naon kasibukan ibu ayeuna? Kasibukan ibu ayeuna teh mengelolana ieu nya da ngadirikeun majelis. Tata ti enjing mah ibu teh kagiatanana tabu 5/4 teh angkat ke majelis kuliah subuh. Dugi ka tabuh 7 ngaos Al-Qur'an. Uih dugi ka tabuh 8. Ti tabuh 8 teh angkat di panguasan di lingkungan bumi. Teras ibu oge gaduh majelis, ngadidikeun majelis, namana majelisna teh Majelis Ta'lim Fatimah, majelis ilmu, belajarna teh kitab sareng Al-Qur'an gitu. Ari ibu atos gaduh keluarga, teras ibu gaduh putra sabaraha? Atos ibu teh keluarga tahun 88, tahun 90 teh tos gaduh putra putri. Ayeuna teh aya 3, anu pertama putri, kadua lalaki, katiluna putri deui. Naon anu dibikasian ku ibu? Anu dipikasieun ku ibu ayeuna teh tos sepuh kieu kumaha jalanna supados ibu teh tiasa ka surgana Allah eta. Sakitu ibu mah sieun. Hatur nuhun ibu, rupina wawancara ti sim abdi parantos cekap. Mangga. Hapunten upami dina wawancara tadi aya kalepatan. Sami-sami. Hatur nuhun. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.